Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa subscriber Mang Cecep Gorobacep anu satiasa tuhu manco di payunan HP-na sewang-sewangan di mana bae ayana. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng jam paring nu gajak eling bagian kagenap. Ieu yasana Bapak Entang Sumarna. Serta acan dipedar ieu dongengna sakumaha biasa ka pamirsa anu neme sumping ka ieu channel tong lali klik tombol subscribe na, like na, oge tiasa ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Gorobacep di share ka pamirsa anu sanesna. Teras dina masing-masing kolom deskripsi atau pidihanapeun videona aya tombol toko Mang Cecep Gorobacep eta oge tiasa dititenan. Mudah-mudahan aya produk-produk anu sapagodos. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Tuh daat oge nyariosna teu diteraskeun naon dataeun teh at Ahmad Kadmina ngagonyak da sanes hakna sur mamage barang haram atih ngadilak bari tuluy imut terus tungkul meuni bangun nu era haram sotenan upami dituang ari saukur dirampa mah moal haram pangintennya yey kitu ning engkang mah pokna deui bari nyiwit kitu kumaha at da sumuhun atuh teu aya nu nyebatkeun haram ukur nyampa mah duka eta mah teu langkung engkang kituna teh bari ngareret sarta ngagelenyu imut nada sumeblakna rasa Ahmad Kadmina bubuh tambah rosa teu karasa leungeunna disampaikeun dina tak-tak ati kadieu geura sorana halon sedang atih ukur ngareret bari neuteup katara deg-degan jajantungna sabab bucu timbal geus kacomot sedang deungeunna mah iwal tingalamotan cabe beureum nu ambucuy semu amis tur kareueut karelak diteureyan ciduhna hiliwirna angin leutik beuki tambah segar kana badan nu keur narariis dina luhur batu. Angin letik ngahiliwir tiis dingin palipurna angin gunung karasana munggah seger kaayaan tengah poe metak jagjag nu lumampah nikmatna liwat saking atih jeung Ahmad Kadmina geus leumpang deui pairing-iring sanggeus eureun mah karasana jagjag deui raos pisan ieu angin kabas nu ngahaja ka urang ngiringkeun karunyangeun panginten bilih urang capek atih ngareret ka tukang bari imut. Atuh da pangawasa pangeran maat estuning segala rupi ge aya gunana kangge kahirupan urang tah ieu oge nikmat alit disebatna teh urang nuju lempang sakieu hareudangna hiliwir angin atuh meuni seger karaosna tembal Ahmad bari neuteup ka ati nu masih keneh wae ting kolebatna buah bitis nu ngagelempong da sampingna diheureyan ku sang bayu atuh teu eureun-eureun ting borelak ngabibitaan nu tukangeun mung hanjakal tadi teu ngabantun citeh panginten nikmat upami ngarot citeh bari atih nu kacida manehna teh hanaangna leheung engkang tos kalintang segerna da tos ngarot basa di luhur batu tembal Ahmad bari seuri ngarot teh ngarot naon kapan teu ngarotna naon engkang ge sami sareng abdi kapan tadi teh langkung ti cai enteh da mani ambucuy langkung ti rupina sirop yey meuni kalandapnya atih ngadadak malik beri celetot nyocok heula pepeuteuyan Ahmad Kadmina atuh da saha nu teu senang ari kanu ambucuy teu amis mah Ahmad Kadmina bari nyerengeh kutan aya kitu nanya engkang teu sangka geuning bang warna mah Kang
tong sok nyuat-nyuat atih ngalas hatena dadak-dadakan ciptaanana kabayangkeun salaki nu ti heula ngolebat bari mawa seuri nu matak pikawaaseun. Nyuat-nyuat kumaha at Ahmad Kadmina netep atih nu ngahulang semulayu sedang lempangna dadak-dadak ngarandeg malika Ahmad Kadmina. Sedih sok emut kanu parantos ngantunkeun abi mah Kang. Sagala rupi tingkah paripolahna teu benten ti salira engkang. Kitu pisan ari parantos ngebejegna teh berebay cepanon atih merebay deui sedang lempang nama teu kaweur laju. Ahmad Kadmina netep beri semu nu watireun pisan kawas mutiara ngaliwatan pipi nu lemes tur omyang. At jungjunan engkang deudeuh teuing. Poma ulah bade ngemut-ngemut nu parantos teu aya di kieuna. Anggap wae yen engkang gagentosna tuang raka nu ti payun teh at. Ahmad Kadmina sorana dumareuda. Duka kumaha abdi teu weleh nyong colang wae kanu ti payun. Mung ayeuna rada kalandongan sotenan saparantosna pendak sareng engkang. Mudah-mudahan cita-cita anjeunna tiasa kateraskeun ku engkang, atih netep bari cipanona ngalir dina pipina. At sing sabar, mudah-mudahan engkang tiasa ngabela kasalira. Kitu deui cita-cita tuang raka nu tos gugur ngabela masyarakat. Gep Ahmad nyakel pigelang atih duanana. Tep silih tetep seredet. Nada hatena ting seredet. Teu kanyahoan Kadmina geus nangkep dada atih. Pinareup nu paleungkeur diadu jeung dada Ahmad Kadmina ambekan pati ngararenghap. Sorana beuki haros hos. At engkang cinta ka atih. Sanajan di tengah leuweung tapi karasa endah alamna menit-menit eta duaan pada-pada napelkeun kamemetna. Keur kitu aya nu nyarita. Ae marulih ti mana? Ahmad jeung atih ti ngararenjag barang teu kanyahoan ti tadina aya nu nanya ti gigireun ti nu bala barang direret. Sing horeng nini-nini tokroh-tokroh kundang iteuk nyerengeh nyampeurkeun manehna. Gening aya nini. Naha nini kukurubutan di leuweung. Bade ka mana atanapi mulih ti mana? Sereng di mana bumi nini teh? Ahmad nanya bari netep. Nini mah urang dinya caket tah ditonggoh. Ngahaja nini teh nyampurkeun aden sareng neng. Dumeh katingal ku nini bangun hararempoy. Dodoh teuing. Boa-boa paralai ngaraleueut cai bari. Tembal nini-nini bari netep semu nu watireun. Oh, atuh kalintang nuhuna eukeur mah sim kuring duaan nuju hanaang. Hoyong nginum. Kari-kari ku nini ditawisan citeh bari. Nyamangga sateu acana oge hatur nuhun. Tembal atih bari netep. Den, unjuk sumangga geura linggih heula ka sawung butut. Mungpung aki-aki oge nuju aya. Geura da maklum di leuweung. Nini teh nuju ngulu bisampe apuy sakastrol. Sumangga den. Aden, urang ka sawung nini heula etang-etang ngalirenan capek. Di palih mana bumi teh nini? Tanya atih. Ih, didinya palih tonggo saeutik. Rada we kawetan. Sanes bumi nanging sawung butut. Kumaha Kang? Bade ka nini heula atanapi moal? Atih nanyakeun ka Ahmad Kadmina bari netep. Teu langkung at. Bade nganjang heula ka nini mangga ari palai ngaleueut mah. Atuh moal wae sae. Tembal Ahmad Kadmina bari seuri. Entong asa-asa kasep. Den kanini mah sing sapertos kanu parantos lomak wae. Tur nini teh sejanulung kanu nuju palai ngalaleueut. Margi ku nini ka sawang moal henteu enden sareng aden teh paralai ngalaleueut. Nini ngeukehan ngajak ka sasawungna rek mere sakadar pikeun miceun ka hanaang kanu duaan. Mangga atuh nini. Mangga nini ti payun. Ceuk Ahmad Kadmina bari ngareret ka atih ngarti yen Ahmad Kadmina ngajak bareng. Mangga atuh Kang, hawatos ka nini nu sakitu ngahaja ka urang. Mika hawatoseun teh tembal atih. Ahmad Kadmina jeung atih lempang naluturkeun nini-nini inditna katonggoh mapai akar gugun tawilan.
Tapi eta nini abong manehna geus tuman lempang dinu kitu, lempang na teh leuwih pinter batan Ahmad jeung Atih. Kang, abdi tuntun sieun geubis. Atih ngasongkeun leungeunna ka Ahmad Kadmina tuluy ditampanan kak dicekel. Yap kong Kang urang tuyun atuh. Daleres engkang ge rada teu tuman mapah dinu sakieu hara-haraeun mah. Teu kawas nini geuning meuni pinter kitu, tembal Ahmad bari muji ka nini. Atuh ari nini mah datos manukna ieu teu ngaraos deui sesah, tembal nini bari seuri. Palih mana bumi teh nini? Atih nanya teu sabar. Moal kantos lami deui oge. Tah didinya dipalih tonggohon caringin itu nu jangkung, tembal nini bari ngareret ka tukang, curugna ngacir nuduhkeun ka tonggoh. Muhun nu eta nini, tah muhun neng eta jumplukan tangkala caringin kapalih wetana saeutik, ceuk nini bari ngaluncatan akara atuh maranehna ge pipilueun. Dadak panon poe jadi surem kahalangan mega bodas nu tinggal rumpal di awang-awang, reup cahyana katutupan, di leuweung mah katempona asa poek. Manuk-manuk disarada ngegeder estuning recet, kawas nu mangkaletirkeun aya nu kasep jeung nu geulis ting alaksruk ka tengah leuweung. Nu duaan dadak pating puring kak bulu pundukna keung perwatakanana, ngadengekeun sorana sirit incuing jeung gagakana pikir ting sareblak. Maranehna rada oge mangsar mingsir aya-aya rek baralik deui pamitan ka nini moal tulus milu ka sawungna, tapi ngarasa kagok dan nurutkeun panuduhan nini geus deukeut pisan. Kang, kuasa karareueung teuing nya, boa-boa bakal pendak sareng nu teu diharepkeun ku urang. Da sanes ngalelewe engkang ge sami ngaraos keung, tembal Ahmad Kadmina bari luak liuk. Enggalan den neng mapahna geura ngarah raos di ditu mah di sawung nini. Tong ngaraos keung sanes kanten da moal ayana naon. Matak naon teras karulam oge di nini di sawung butut. Wayahna tiris-tiris ge maklum di tengah leuweung. Nini malika tukang nyaritaan Atih jeung Ahmad Kadmina. Insyaallah nini nya upami kasontenan mah gampil we naha mondok henteu mah kumaha engke we malih ngaraos bingah ku ayana nini parantos kersa ngengken oge ka abdi duaan. Tembal Atih. Tah ieu saung nini teh geura da aki-aki ge aya we di sawung keur ngulu besampe. Nini pok nyarita bari nunjuk kana sawungna sanggeus nepi ka buruan sawung. Oh ieu geuning bararuni sakieu mah nini. Atih pok nembalan. Cekap we enden mangga lenggah ka sawung butut. Geura urang ngalirenan capek. Nini mukakeun sawung. Atuh Atih jeung Ahmad buru-buru nuturkeun asup kasampak aki-akina keur ngadederak hareupeun hawo mungguhan kulub sampe nu ngagotrok. Sampurasun Aki, Ahmad pamit rek asup. Sumangga den caralik. Aki sor ngasongkeun kulit embe pikeun dariuk tatamu tea. Nuhun Aki, tembal Kadmina. Gek dihuk bari solongkrong ngasongkeun leungeun ka Aki bari pokna. Nepangkeun abdi Ahmad Kadmina. Abdi Atih ditampi ku Aki nuhun tos kersa lalenggah rurumpaheun ka sawung butut. Ceuk aki-aki bari nampanan leungeun Atih jeung Ahmad Kadmina. Sor nini ngasongkeun citeh tiis dina batok dua. Mangga ngalaleueut sing jongjon wae. Kituna teh bari sor deui cau sasikat. Hatur nuhun nini meuni direpot we ku abdi teh nya. Teu sawios-wios enden nini mah ridho, tembalna bari marah may. Aki lain boga eta urang teh duwegan kalapa hejo. Mun pura kadinya haturan enden sareng aden, nini nyarita ka aki-akina. Ih leres Aki teh gaduh duwegan
moal teraos geura ditaruang kudu nuju hanaang mah. Cobi den aki namut bedogna sakedap da nyaeta aki teh ngabogo pisan di saung teu gaduh bedog-bedog acan. Ari sanes arit mah taah geuning. Aki-aki waleh nginjem bedog ka Ahmad Kadmina dumeh katingali dina cangkeng Ahmad Kadmina nyolegreng bedog nu panjangna kira-kira 2 jengkal. Mangga aki Ahmad Kadmina porosot ngalaan bedogna tina cangkengna. Tong sareng-sarang kana den bedogna we. Aki-aki bari netep ka Ahmad Kadmina. Mangga bedogna wungkul oge aki tembal Ahmad Kadmina beri serepet bedog dicabut meninggal kurilap bakat ningku seukeut sanajan bedogna pondok tapi potonganna teu beda ti Sandow. Sandow teh pamirsa nyata bedog urang Dayak saurna teh nya. Mandow panginten. Sandow, Mandow di dieu mah diselanna teh Sandow. Aki nampanan bedogna meninggal deg-deg bakat ku ngarasa kasima nu sakitu ngagurilapna. Kencring aki kaburuan basana rek murak duwegan nu diteunden di pipir. Mangga den aden ngaraleueut sing raos bari ngantosan duwegan. Keun sina dipurak heula ku aki-aki. Nini pok deui nawaran tapi manehna kalah ngelek bobok jut kaluar atuh di saung teh tinggal duaan Ahmad Kadmina jeung Atih diukna patumpang tindih maklum heureun. Ari aki tuluy katonggoh bari ngajingjing bedog. Kumaha euy, geus hasil. Tinu bala tina guha norojol hiji rampog horeng kiwis nu jaga guha. Tong disebut kuring mun teu hasil mah. Tuh ilikan di saung aya. Kapanggih kur laleumpang duaan. Tapi hanjakal lalaki nu diarah-arah mah eueuh. Si Atih nu beunang teh. Bener Atih. Horeng aki-aki teh tayalian iwal tiki uned ari nu jadi nini-nini mah nyaeta Ki Daru harita keneh ge laporan duanana ting torojol. Ari lalakina saha lain si Dana tanya Wisja. Duka teuing atuh teu wawuh dewek ge da anyar eta mah lain si Dana beureun geus diserahkeun ku Dana mah manehna ganti deui salaki. Anu bener. Ih teu percaya hayo buru-buru anggur laporkeun ka Kitarpi bisi kaburu baralik. Ki Wisja buru-buru ka guha teh lila Kitarpi jeung balad-baladna aya 20 jelemana datang ti guha. Di mana euy? Tanya Kitarpi. Tah di saung buru-buru we bisi kaburu baralik. Ayo siap. Kitarpi nyiapkeun balad-baladna. Oh jantan ditipu ya teh pamiarsanya. Atuh sarerea pada ngalalabarkeun bedogna sarta tumbak sawareh rek ngepung Atih jeung Ahmad Kadmina nu di saraung. Ayo tingkar supaya ulah bisa lolos. Kitarpi ngomandoan. Siap. Sarerea balad Kitarpi geus ningkar saung nu dipake ngiuhan ku Atih jeung Ahmad Kadmina sedang nu di jero saung tenang-tenang wae teu boga curiga yen di luar geus dikepung ku musuh-musuhna. Gidig opat balad Kitarpi ngagedig muru saung pikeun ngageretakna di mana lalumpatan disebutkeun saung oge geus nyampak. Keur genah-genah ngarobrol bari ngadaguan Aki jeung Nini nu basana mah rek mangmurakeun dawegan leungeun silih cekelan diukna pade dengkep teu kanyahoan panto bray muka lolo opat congot tumbak ngancam jiwana. Angkat tangan. Atih jeung Ahmad Kadmina ngajerang hok. Angkat tangan. Angkat tangan aranjeun duaan. Anjeun moal bisa lepas tina jaring kami. Balad-balad Kitarpi peting polotot beri nodongkeun tumbak jeung bedogna Ahmad Kadmina jeung Atih ting polohok sedangkeun leungeunna rada diangkat duanana. Nyerah aranjeun atawa moal? Hayo ngomong. Nyerah salamet teu nyerah di podaran. Omong begal-begal. Sadaya-daya kuring rek nyerah ka aranjeun. Ahmad nyarita teuneng. Atih ngareret ka Ahmad Kadmina manehna ngarasahan deul dumeh Kadmina bet nyerah sedangkan Atih mah jiwana masih tetap hayang mati-matian. Tibatan nyerah bongkokan Ahmad ngecepan ka Atih kakara Atih ngartieun. Bener nyerah Atih? Anjeun nyerah moal? Hayo
kuring bawa ku aranjeun setan. Kuring nyerah ka anjeun, tapi lain domeh sieun ku anjeun. Ngan nyerah domeh aranjeun keur ditumpangan nafsu binatang. Kuring bisi kabawa korban ku binatang, atih ngajawabna sengit. Ai, kutanaya keneh wae galakna teh euy. Ayo indit, nangtong. Tah ieu nu ngaruksak balad kami teh. Ieu awewena, ieu mangkelukna. Kamana ari salaki anjeun nu ti heula sidana teh? Nah, make jeung tatanya sagala urusan kuring salaki kuring mah. Tong make hayang nyaho sagala rupa. Mangkawara lain antepen, hayo taralian batur. Kitar pi nyorongot. Teu sudi najis kami di talian, lain binatang, lain monyet, lain domba, ari kudu ditaralian mah. Mundek oge aranjeun nu kudu ditaralian teh, atih nyorongot beri kecut sarta teu aya bangun sieun. Gelis, bibirna mani capetang. Nah, eta bibir teh mani pika beitaeun teuing gelis. Kitar pi rek sagap-gepen nyekel gado atih sedang atih ngagiwara bari pokna. Bangkawara durjana, setan alas bandawasa, rek ngahina ka kami mah nyage awewe, moal beunang dijieun cocooan ku mangkeluk kalaritu. Aduh, mani para wilu kawas bakal kareueut naker. Lis gelis. Ulah baha ayeuna mah moal bisa leupas deui bakal jadi pamajikan engkang. Bari ngaragamang deui leungeunna rek moal pipi nu gelis, atih gancang nakis leungeun kitar pi bari nyentak. Setan, binatang, haling sing jauh. Muncerengna atih nambahan kagelisanana lain bae matak sarieun atawa reuaseun nu dipuncerengan, tapi matak beki parogoteunana. Sedengkeun Ahmad Kadmina mah teu lemek teu nyarek ngajajanteng bari teu riuk-riuk aya kasieun. Wah, dicarekan nu geulis mah asa di hari ringan bari ngedang euy. Kitar pi kalah ngagigila. Kurang ajar. Tibatan kudu diluluconan ku jelema model kitu. Kajian modar jadi babatang. Binatang atih kacida ngambekna teh. Ayo batur, ayeuna giringkeun ka tonggo ieu manusia teh. Tuman, kudu dibere hukuman asupkeun kana gua batu. Kitar pi marentah ka balad-baladna. Indit. Hiji pangawal nyurungkeun Ahmad Kadmina jeung atih. Ahmad Kadmina hatena mah geus ngadeg-deg hayang amuk, tapi lantaran jeung perhitungan boga rasa sanajan ngalawan waktu ieu mah kalah nemahan pati. Da buktina aya dina tungtung bedog manehna mamanteng kanu maha kawasa sangkan bisa leupas tina bahaya pati. Ama nyuhunkeun pidoana, abdi kalayan atih sing tiasa lolos tina kungkungan kaum dolim, sejang ngabela keadilan sareng males kanyerian. Disagigireunana manehna muntang kanu kawasa oge sumambat karamana. Hei, tong luak liok, indit. Rampog ditukangeun najong bobokong Ahmad Kadmina tuluy nyurungkeun bujur atih. Setan sugan mah, binatang, wani-wani nyampa bujur kami, teu suka teu sudi, atih mun delik bari malik. Ti tukang ngalet ngengkeuy ngabandalet balad-balad kitar pi beuki rea wae ting jaligrah ting jelegroh kawas buta manggih hakaneun. Atih jeung Ahmad Kadmina kapaksa kudu digiringkeun maranehna nurut mah nurut wae ngan dina hatena teu burung malelikir kumaha pijalaneun bisa ngalesotkeun dirina tina kungkungan musuh. Stop. Kitar pi nyetop barisan sanggeus datang kana hiji tempat nu rada datar kencak katuhu aya saung-saung laletik sing horeng eta teh tempat maranehna. Didig kitar pi kahareup muru ka Ahmad Kadmina kalawan atih. Hei, anjeun ku kuring can ditanya ngaran. Saha ngaran anjeun? Kuring teu boga ngaran, tembal Ahmad Kadmina bari tenang. Sugan gelo. Nah teu dibere ngaran ku indung bapa anjeun.
teu perlu ngaran tapi perlu bebeneran. Sanajan boga ngaran seperti aranjeun garagah lir ngaran-ngaran kalap tinu sok dipake aranggehan nembongkeun dada beri nyebutkeun ngaran sorangan huak haok asa pangunggulna asa panggagahna. Ahmad Kadbina teu kapalang jeger wae nyaritana teh. Kurang ajar. Nah anjeun wani ngahina ka dewek tah ieu nu ngaran Kitarpi moal aya lawanna. Nya bener cek kuring tadi ngaran anjeun dipake kasombongan naon nu jadi anggehan tina ngaran. Sugan sungut anjeun majang ji babaung mata katorekan matak bau kambeuna hah. Kitarpi bakat nafsu pedah dilawan ku Kadmina. Tang tu sebab sungut kuring mah tukang ngutik jeung ngiritik jalma-jalma nu laku lampahna salah mahiwal tina hukum-hukum agama tur dari gama nu geus ditangtukeun boga rasa bener tapi teu bener matak moal resep ngadenge ucap-ucapan kuring malah karasana ku aranjeun asa dibentar gelap atawa bau ka ambeuna. Kadbina terus nangtang. Kurang ajar sia ha. Plak. Kitarpi ka Ahmad Kadbina secebetna pisan. Ahmad Kadbina molotot nah hatena mah hayang sagabru-gabrugeun ka Kitarpi ngarontok. Ayo jawab, saha ngaran anjeun? Teu boga ngaran, keur naon di ngaranan jeung naon perluna nanyakeun ngaran batur. Ai. Dewek nanyakeun ngaran anjeun supaya dewek nyaho ngarti. Sanggeus aranjeun nyaho ngaran kuring maksud anjeun rek dipake naon? Rek dipodaran nyaho. Kitarpi nyentak. Jadi rek maehan ngaran kuring nu matak anjeun mah kaliru rek maehan ngaran batur sedang sanajan disiksik dikunyit-kunyit dicacak diwalang-walang ge ngaran kuring moal pae tetep bisa hirup moal ruksak kuturunan kuring mau burung kasambat-sambat. Kutan kitu anjeun teu daek nyebutkeun ngaran sorangan naon hasena. Kitarpi molotot. Kitu deui balad-baladna meniting polotot beri semu nu pating garegat. Naon gunana ngabejakeun ngaran ka anjeun sabab moal dipake bener. Paling-paling ku aranjeun dipake jahat. Wah batur-batur. Ayeuna ieu jelema asupkeun ka guha batu nu beulah kaler. Kitarpi marentah supaya Ahmad Kadbina diasupkeun kana guha batu nu beulah kaler. Jerona aya kana 5 meter sarta taya taraje lamun asup kadinya hese rek bijilna. Sancana ieu jelema taluk mentong dijahit atawa modar diangkat deui ka luhur. Antep cenah modar di jero sumur. Baladna nyurungkeun Ahmad Kadbina. Setan rek dikumahakeun ku anjeun ieu lanceuk kuring. Lis ati nu gelis si nyai mah tong ikut campur antep pisalaki nyai sina cicing na jero sumur batu pikeun gagantina mah kapan aya akang. Plak setan binatang kurang ajar. Atih keplok-keplok nyabok kaki Kitarpi. Ai. Pores cacabokan mah. Hah? Batur-batur. Sakalian si ati asupkeun kana sumur batu nu beulah ti kidul. Montong dihijikeun. Tuman, sancana daek dikawin ku kami. Montong diangkat deui. Kitarpi marentahkeun deui supaya atih dikasumurkeun. Hayo, kuring gara asupkeun ka guha batu. Kuring suka jadi wadal guha tibatan jadi pamajikan anjeun nu boga kalakuan idajil lanatullah. Anjeun lain martabat manusia tapi martabat hewan nu ngabogaan hukum rimba atih sosorongot. Ahmad Kadbina panonna mani murolang wae karampog tapi hatena tetep tenang taya bangun riuk-riuk. Ayo ini dua anak. Atih jeung Ahmad pada disurungkeun ku rampog-rampog. Hayo kami geura asupkeun. Atih nyentak beri nyepak nu nyurung-nyurung bujurna meni nyengir da ditajong ka kawatna.
Sumur batu nu dibili ku batu leur hese dipake ngarangsodna. Mun aya jalma tigebrus kadinya pasti moal bisa hanjat saumur-umur oge ari teu diasongan tambang mah. Subtaraje kana sumur nu belah kalerna pikeun Kadbina turun. "Ayo turun!" Kadbina ditodong ku Congo Bedog. Ahmad Kadbina ngareret heula ka atih tapi teriuk-riuk manehna nurut turun kana sumur. Waktosna kabujang saya pamirsa, sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.